Baso. Bu, baso bu. Mang, Panggil dewe jeung jalma kieu. bade daros ieu. Ngangge basona baso naon? Tah, baso Ujang Barokah di Sukabumi. Naon nanyakeun? Pabrikna ieu di mana? Di Sukabumi di Cidahu. Cidahu Cicurug. Cicurug di Sukabumi. Oh, Kosan dia. oh causan. Sambelan, Mang. Tumben bener yo. Sarang es jerukna hiji, Mang. Hah? Es jerukna hiji. Es jeruk kumaha aing mah tukang baso lain tukang es jeruk. Asyik Mang, kumang bayangkeun lamun tuang baso di sambelan lada eutna ngangge es jeruk raos. Atuh meuli es jeruk mah ka ditu beda deui ka tukang sirup. Pan abi mah hoyong mesen lagi di Simang. Nah, ujungnya nih cah kabatur. Kapan aing jualan es jeruk mah? Ye, Mang, kumang bayangkeun. Ye, ayeuna ieu baso tos diladaan we. Nya. Teras abi teh suhah lada. Es jeruk kegeleser raos. Tah, abi pesan es jerukna hiji. Mang, abi teh istilah es jeruk. Abi celana baso hungkul. Lamun ngaek meser es jeruk ka payun, ka tukang es campur aya. Lieur kalah kanitah meuli ka. Nah liar kumaha anjing. Pan abi teh meser es jeruk ka Mang, meser baso sareng es jerukna ka Mang. Nah, ini tah kabatur. Heran. Kumaha pamikiranna. Apa lain mah teu dagang es jeruk. Teu dagang aing mah. Nah, si Mang beuteung dagang. Pan Mang, ye, mun tos tuang baso lada. Terus es jeruk raos pan. Nah, beuteung dagang es jeruk atuh. Jadi ya kumaha bahasa ya. Beuteung aya es jeruk kan ya moal janten atuh. Abi kaladaan. Terus ngetengah es jeruk lada. Ya kumaha balik dewa ya. Kata aya es jeruk, Mang. Sanes tempat abi. Salah didinya tuh. Iya geus dijieun kan ku aing basona. Salah didinya. Belagu kang baso teh. Mang, ayo aing. Anjing. Bangko, ibu-ibu mama pada yuk. Bangko. Hah, kebenaran mana dagang baso budak. Aing meser sebaneun 10.000. Bulu. Mang Jek, babaturan dagang kasih atuh belian. Dia bakal karat Mang Jek. Pan aing teh nyarios beteh. Aing meser sebaneun 10.000-eun. Bulu, campur. Peseran Mang Jek, piani 10.000 samangkok. Teu mahal. Pan aing ngomong biar meser 10.000-eun, cek teh budak. Meuli aing. Mang Jek, cik atuh ulah kamenta. Yeuh, uing teh karek pijil. Dia bakal karek dagang teh. Sana hari sana acan. Gampang masalah mental Mang Jek. Belian heula. Pati tadi aing cek meuli cek teh cebaneun. Aing jadi koream udah di dasar. Ayo. Ya, gelut mah jeung aing cek sok aja. Mang Jek, aing karek dagang. Habis panjang, aduh, aing. Bakso. Mang, baksonya satu. Bakso Neng. Aduh. Cantik-cantik mau bakso. Apaan Mang satu mangkoknya? Gak usah. Buat yang cantik mah gratis, gak apa-apa. Bener? Bener. Pak, sok atuh Mang bikinin aja gratis mah. Pakai lada Neng. Ya. Teman-teman sini. Ayo. Ayo. Kan. Masa di belakang. Alhamdulillah gratis saya. Emang makasih banyak ya. Makasih sih, makasih. Tapi itu RT oge menurut Neng. Rongsok. Aya rongsok. Aya di mana? Aya nanti masuk ikan. Oh, teu aya. Oh, teu nya. Aduh, ini daerah Cigasong. Rongsok. Pabrik. Mang. Bang tanya, tahu enggak pabrik bakso ikan Tajir Mulia? Nyaho. Lamun harga rongsok mah apa? Balik saya teh kuya aing nanyain pabrik bakso ikan.
Sayang di. Heh, budak letik, pelontong maneh. Jangan panggil aku budak letik, Paman. Aku sudah buluan. Jangan sarwana. Sia dirosokkeun tah. Ada apa ini? Ada apa? Ini Kang, saya itu nanyain pabrik bakso ikan Tajir Mulia. Oh, itu mah tepat. Di sini tempatnya. Oh, di sini. Dikirain teh nyaho. Nyaho pan urang mah. Bisa saya antar? Bisa, bisa. Kebetulan saya punya pabrik bakso ikan. Oh, si Aka? Iya, emang aya naon nyari pabrik bakso ikan? Saya teh ini anak kecil mau jualan bakso ikan katanya. Boleh, boleh. Ini teh belinya harus gimana? Ini bisa diecer, bisa dengan cara partai besar bisa. Oh, tuh ini ngajeblan. Tuh lihat, bakso ikan tuna Tajir Mulia. Ternyata ada di sini ya. Akhirnya kepanggil juga di Desa Cigasong. Bisa Tajur. Oh, Desa Tajur, Kecamatan Cigasong, Majalengka. Ayo kita lihat-lihat. Sok kecil mau yang mana? Jadi buat kalian yang perlu bakso ikan, nih buat jual lagi, silakan datang aja ke pabrik bakso ikan Tajir Mulia. Tajir Mulia, ya di Desa Tajur, Kecamatan. Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka. Wah, Penoyok, aku beli bensin. Sabarahan Mang Jack. Full tank dong, Bang Noy. Masa beli bensin cuma sedikit full tank? Full tank, Bang Noy. Mang Jack. Oh iya, sok, Bang Noy. Naon ieu maksudna Mang Jack? Maksudna naon ieu keren aing naon? Naon maksudna cek aing teh? Ya, full tank, Mang Noy. Orang buka duitnya cuma 2.000, beli 2.000-an we. Kapayun we ka warung payun. Jadi nggak diladangin ini. Manting, kagok. Kamu mah barang dahar aja. Itu di ladangan beli bensinnya nyaho tuh. Duit ngagawean. Tega mending gak diladangin. Well, bye. Kalau kalian lagi nyari basreng yang enak, yang renyah, yang gurih, pokoknya mah ada nih di Basreng Sugih Rasa. Pokoknya di sini tuh enak banget. Kalian bisa cek keranjang kuningnya di TikTok di Basreng Sugih Rasa. Kunyuk. Aduh, naon mah? Ayo bayarna turunan. Pinjam duit 50. 50 engka atuh sakedeung ka ditu heula. Ka mana sih teh kieu? Aduh, anjing. Wayana aing perlu bisa Engke sakedeung ka cai heula. Ayeuna. Ieu geus kuat. Ayeuna. Aduh, Buru. engke. Aing mah butuh lagi ayeuna. Anjing, ieu geus di ujung. Aduh, ieu geus kuat. Ayeuna buru. Ya yang modal wah, teu kuat yang modal. Geus ieu, duit tadi make tungguan sakedeung. Aing mah ayeuna. Anjing, ampun lagi atuh Buru burung. beli sakedeung. Anjing. Ya. Anjing. Naon deui? Eta loba 50 deui we kagok aing. Aduh. 10 deui. Iya. Geus. Naon deui? Eta 2000 keur beli rokok aing. Anjing, aki-aki edan. Lanjut. Alhamdulillah akhirnya boga duit. Bau waduk ieu caduk si goblok. Wah, busiat si kada beureuh. Yey. Anjing. Terus dangdak dengdek. Well. Loh, Pak Dadang jadi yang jagain bensinnya? Iya, sekarang saya jaga bensin, Mang Jack. Lihat tuh, 15 ribuan. Ah, uang heula dia. Langsung dianjuk. Iya. Tidak selamanya. Saya itu tidak punya uang. Nih, 15 ribu. Yang dipercayakan Wodoyo ke engkalakah anjukan. Bool dulu anjing seksi gitu.
Terus Mang Jack. Oh, udah. Terus. Oh. Ini. Ya udah. Terima kasih Pak Dadang. Siap, sami-sami. Well, Oh, kono bohong semua tahu mah teh. Nu geus nu batur lah. bye. Bye. Wow, awet tuh. Kau. Akan itu aing. Baksonya satu. Ah, Mang Jack basona. Ya, nuhun. Uangnya tinggalin. Gimana ini? Kabur aja. Selamat. Akhirnya aku bisa kabur. Lupa bawa duit. Di baso mantan Kang Asep RR. HP tinggalin. Halo guys, jangan lupa ya mampir ke Baso Mantan Kang Asep RR di Nagrag, Sukaraja, Bogor. Don't forget. Pakai tangan aja. Itu beraya di Baso Mas Sabar, sabar selalu. Baso Solo yang berada di Soreang, sebelum Stadion Jalak Harupat. Alhamdulillah bager Baso Mas Sabar. Bakso ikan, bakso ikan, bakso ikan. Ah, sakedik deui ieu mah. Balik wae kitu. Mang masih ada kene? Wah. Sedikit lagi. Sedikit lagi? Iya. Ya udah sama saya diborong atuh. Diborong? Borong semuanya Aduh. bungkus. Ya siap. Berapaan kabehnya, Mang? Ini di Cayan. Di Cayan atuh. Ini mah paling juga 20 ribuan. Ya udah atuh Mang lah. Diborong nih 50 ribuan. Gak usah dipulangan. Benar? Iya, atuh. Baik sekali si Bapak, Di sabelan? Samlan sing lada. Segini cukup? Cukup. Cukup, Mang. Kek, Mang. Itu teh naon? Bakso ikan. Ih, ai sugan teh batagor. Udah dia. Buah edahan nu meuli teh. Kan kado. Bacaan ge meureun. Aduh yang kayu. Bajek. Mereka mana Bajek? Pada kabar dinya ada di. Oh, icalan bakso nama. Baso, bade mah. Moal barareg. Abi bade meser kecap heula ka warung. Itu sekedap dagangannya. Bila anu meser, atau sanwe heulanya. Oh, ada di. Siap. Lila si ada di teh Mang, beli Mang. Oh. Duit. Siap, Neng. Pakai apa aja? Pakai tahu, pakai pangsit, pakai bakso, pakai mie. Siap. Ini, Neng. Nuhun, Mang. Mang, meser baso mah. Oh, siap. Sabarahan? 10.000. Oke. Sembelan? Ulah. Ngangge naon, we? Ngangge naon we kumaha Mang? Ya, Mang. Terima kasih. Lumayan.
20.000? Hei, Mang Jack. Manilami. Ayo meser kecap. Mohon. Rohnya terus ditungguan. Sami-sami ada di. Ayo nu meser teu? Tuh ayah pengungan kesanti tadi ge. Taya seorang urang acan meser. Mang Jack, pada angkat heula ka ditu nya. Siap. Ayo Om. Ya, mau Mang Jack nya. Sami-sami. Mang Jack. Ngomong eueuh nu meuli dagangan urang beak ieu. Dasar si Mang Jack teh bandel pisan. Mang Jack. Bos! Bos! Buku bensin! Bensin dan naon? Pakai nanya aja naon? Jadi motor lah! Ketek adalah si aing mah motor! Macem-macem aing kan mah jangan nanggung ya! Astagfirullah teuing. Muntung mabok wae geura. Ieu mah mali bensinan ieu mah sepeda. Lupa aing ieu mah motor! Lah kumaha? Sepeda ieu mah motor kumaha aja ini teh ya. Dibere moal aing bensin. Ya aing keur memuja nang ngeunah ya. Ulah macem-macem. Sia nyaho? Ya daerah kekuasaan aing, ha? Oh, bensin lagi jadi balik. Balik. Ya aing ngek meuli bensin. Oh, bensin aja beak. Balik. Ku aing sia ku aing di cirian, ku aing diributkeun ku aing. Macem-macem sia eta daerah kekuasaan. Awas ya ku aing. Tarik teuing aing mau motor. Awas ada ikat. Siap. Bocengan we. Kucing mah hiji wias. Ya, tak. Enggak. Mang, li baso mang. Ah, siap, Bos. Aing lapar can. Meuli baso aing disanguan ke murah nanti mah. Siap. Sok pangyeun kan ulang-ulang gitu pas toke gini. Hiji udah yok. Hiji pada aing jalma ge sendiri. Naon wae? Nah, nanyakeun ka aing ai eta dagangna naon wae. Aya baso, aya tahu, aya cuanki. Panggieunkeun hiji pokona masuk aing nu penting mah ngeunah. Oke, siap, Bos. Lada. Nyawa teuing pan ku aing sandiasaan. Jieunkeun heula geuat tuh pasan tanya tukang dagang teh. Goblok, teh berage aing nanya meni galak pisan stroke aing kieu mah. Geuat atuh nalila pisan aing geus lapar yo. Ulah grogi pan aing malalaki nu meunina ge. Ah, anjir, kamu di cuangki. Oh, atuh aing mah. Hayang atuh orang. Aing pas-pasan kita ge burik. Lah, atuh bang, aing hayang bang. Aing duitna pas-pasan. Lah, Mana ge bogapan kamari ge? bagaimana? Saha nu nelponnya? Saha nu nelponnya ya? Halo. Iya kan dia di rumah. Indonesia, tanah air. Oke, sakedeung deui atuh tas magrib atuh kapok aing mah magrib. Tumpah darahku. Heeh, siap. Senara aku berdiri dari pangku ibuku. Nyanyi naon sia keher? Indonesia Raya, bisa Bang. gitu kan. Bos, Bos. Kebenaran? Biasa. Wah, hayang bang. Aing duitna 50.000 na eueuhna ka mananya? Lah, Sia teh kan? itu. Ah, kemana duit aing? Lah, ngomongnya tuh bukan duit atuh. Nah, aya ke 50.000. Percaya aing mah. Pak tadi ngomong ke orang kena pas-pasan. Pan heuh aya 50.000 kan kan aing keur pulsa. Nah, kamana duit aing ya? Sabaran gitu mah. 10.000, Bos. Kela atuh nya nyokot heula. Geus ulah teuing nyokot. Urang we pangbayarkeun bro. Oh, gitu. Heeh. Pacar sia teh tadi teu geblek duit. Lah urang mengatur kejujuran Mang Doyok we sugan teu melek we. Nah, biasa bisa dibere ke dari aya mah. Lah, dapur Mang seorang 10.000-an. Ya, tadi duitna. Siap. Oh, gitu Uri. Heeh, tenang we. Heuh, nuhun atuh nya. Oh, Jung. Tah, matangna jadi jamat ulah melek we, jawe duit leungit tah. Puas. Nah, duit aing ka mana nya? Duh, 50.000. Moal kitu nu si burik mah eta. Ragra ku si burik ka nyahoan. Asa pusing aing. Alhamdulillah, beak euy Mang Doyo. Bang Doy jadi barokah euy unggal poe kieu. Aduh, alhamdulillah bunga euy tuluy balik ieu teh balik. Geus ya. Geus kabeh geus beak tuh alhamdulillah. Jangan tapi kabeh. Jangan alhamdulillah seperti itu. Sabaraha aja? Kabehna 5 juta euy. 5 juta. Pira ku 5 juta sia teh? Kagak tuh Bang, 4 juta wae Bang. Ging balik aja sia teh itu mah bener dah sia mah 5 juta 4 juta kumaha teh? Kagak tuh Bang 3 juta wae. Sing balik ke sia teh yo dagang teh ku nomor hiji nama kajujuran. Ame barokah sia teh sanajan menang duit gede ge itu barokah mah jeung naon sia teh? Nu bener sing itu. 700-an Bang, bener. Sing bener kan?
Genep juta bang. Tah, lamun genep juta aing percaya. Tah, genep juta. Anjing, nah benar kita yang dibayar itu genep juta. Itu. Iya mah genep ratus bang, lain genep juta. Tak paling tambahan 1 juta deui kop. Nuhun. Siap. Soalnya aing bener yang dibayar genep juta euy. Gila alhamdulillah sakege. Sudah, berapa semuanya? 150.000-an. Oh, cuma 150.000. Mohon, 150.000. Ada nggak duitnya? Aduh, sayang, dompetnya ketinggalan. Poho. Tadi di celana yang hiji deui. Gimana ya? Udah, dari kamu aja dulu. Tangin. Kebiasaan banget. Aku mah kapok dia jalan teh. Ujung-ujungnya dari aku. Kali ini aja tuh sayang. Berapa? 150.000. Ya udah ini kembaliannya. Sok mere aja buat si Aa. Oh, ini kan ya, Sona? Ya, sok atuh bisa. Ya mere aja. Kalau santai dah kemudian sama bedil mah. Bos Teddy nu gaduh teh. Bukan aing mah pegawena. Aing ada gawe di dieu saminggu. Oh, tidak boleh dia bangkrut Mas Sona. Aduh ngomong bangkrut. Bangkrut di calon baso. Aing dagang kene ngan aingna keur libur. Di tanggung gua dieu, pan si bos tadi teh duluruing. Oh, icalan. Heuy, calang. Oh, nah kayak tahu libur. Itu libur ayeuna. Sampingan jadi tambal di kebun durian sayang bedil. Heeh. Oh, bon. Jangan kena bangkrut ya, pan gue suatu kumaha. Ayo durian naon mah? Namina Montong. montong. Oh, montong. Oh, upami nu ieu. Bawor eta. Bawor. Upami nu ieu. Ketemu sangking. Hah? Sangking. Oh. Komplitnya segala aya. Loba di dieu mah kaduma bisa butuh mah nu wegenan aya di dieu mah. Ya ieu mah ageun ieu naon? Ieu. Ayo naon man? Durian naon? Kena tungguan sekedeng. Ari kita durian naon namina? Ieu mah jenis Petruk, Mang. Oh, jenis Petruk. Petruk. Siap. Mun, Bos. Ya. Anu ieu mah jenis Petruk. Jenis Petruk. Oh, mang dia naruskeun ka sa? Dulungan. Kumaha pamikiran boyong di damel di kebun duren tapi teu apal jenis-jenis duren. Kapan aing cenah ngapalkeun anu ieu mah teu apal aing ngaranna ieu mah. Heran, uyuhan bisa ditarima. Damel di kebun duren tapi duren teu apal hiji acan. Kapan aing kerek saminggu di dieu mah. Kuwi mah kerek saminggu di dieu mah. Lamun abi dunungana mang gaduh damel kieu teu hararayan deui. Nya geus teu apal jenis-jenis ieu duren. Tuh Urusan tadi dinya naon gitu. henteu, abi kan naroskeun jenis-jenisna. Ieu teh apa mah tadi abi teh di bumi teh. Hoyong meseng durian. Ini jenis bawon, jenis musangkin, ini jenis petruk. Kapan aing dia kerek nanyakeun ieu mah kerek datang ieu mah jenisna. Pada lieur sih mama. Apa jenis-jenisnya kayak abi beli lepat, kayak abi bisa seulan ke keluarga abi mah. Terus maksudna naon kumaha ieu? Kayak beli dewe. Moal beli dewe. Lamun ibnu icalana sanes mah. Moal beli dewe ieu. Moal. Kan ngasukun memusingkeun unggul. Heh. Misi. Mang Baso. Di mana-mana ya Allah. Tah aya wae jalma nu kieu. Ayo namanya jalan duren. Teu aing da jualan kado ieu mah. Oh di kebun durian sang yang gede. Nya nu Bos tadi ya. Oh di Dharma Raja Sumedang. Heuh, naon gitu? Kan? Naon ka dieu? Di mana meser dulu kan atuh mah. Tidak tuh kadil. Arek meser salah. Heuh, maksudna rek meuli sabaraha hiji. Di mana di hari mana di hari dia apa dibawa balik. Mang, Naon? mana dongkap ke kebun durian sang yang gede pada meser duren. Nah, Panuhun aing nanya. Erek di hari dia apa rek dibungkus ka bumi? Erek nu mana durena? ya mang. Itu mah urusan saya. Di dahar di dieu, dibungkus ke bumi. Kumaha saya? Kan saya rek beli. Heuh, erek nu mana durena? Bisa rek bungkus jeung bawa jeung keluarga ka imah. Erek nu mana? Tuh, geus mamawa di keluarga. Ya, mang. Ya, tahun maksudnya di dinya. Geus mamawa keluarga saya. Apa lagi lagi yang nanyakeun unggul? Bisa rek bawa bungkus jeung pamajikan.
Lah kumaha sana ngomong gitu. Mang buka-buka naon di pabadikan saya. Ya, sama aja jeung. Ya Allah, saya cek aja gitu. Mang, kira hawa di pabadikan saya. Ay, nanya unggul hanya bisa dibungkus, dibawa ke pemajikan. Iya, Mang mama ke ruang murahan Anu liar. Jadi yang liar. Ya, heran kumaha pamikirannya sih, Mang. Urusan keluarga saya beli durian naon, terserah saya, itu urusan saya. Si Mang tuh pilu-pilu. Terang aingenan, lain pipiluan beranawaran aing mah. Jadi ya. Pieu sih. Geus moal jadi dewa ya. Hah? Memangi calon bakso. Jelas dong. Bagus lah itu Lumayan ada. kan buat tambah-tambahan 2000 ceng. Ayo Ini kayak sebenarnya hiji. Oh hiji deh. kalau nggak saudara. Sabar dong. Lumayan penghasilan seperti itu kan lebaran. Ya bagus lah. Bagus ada ini ya. Kejang mah. Ya ada kartu panahnya. Harus dong. Kamu kejadian tonjok wae. Jangan marah dong. Tonjok wae. Ini memarah sekali Marisol. Jajan jain yo. Kembali kira ya. 1000 kota kurang meriah. Ada sepenuh ya. Itu kayak si Kika gitu ya. Siap, nuhun mah. Enggak sami-sami, jika. Taris manis tanjung tipu. Nuhun Mang. Yang menerima sekali ya Marisol. Alhamdulillah dong. Oke, alhamdulillah. Ya perlu dong. Kembali dong. Kamu kan juga bilang Nah itu kalau sama teman itu harus saling membantu. Aku kan nggak jualan ini. Mau beli berapa? benar gua. 10.000. Mantap aja. Marebo. Sekali kali 5.000 guys ya. Berat juga. Ini kayak punya anda ya? Ya kalau si Kika Hitam sekali. hitam pekat loh. Tempat lo ini warnanya kayak punya anda ini. Berapa ini? Marebo. Goblok sekali ada ini ya. Maaf dong aku agak grogi panas sekali anjing aku pada ini. Iya. Anda itu jangan grogi dong. Gila aja lah. 25.000. Marebo aing masuk gua. 10.000 lah. 10.000 lah. 5.000. Ayah pun kali itu persulit dia itu. Goblok sekali dia. Saya nak bayar. Ya sayang cantik itu. Kalau Pak, bisa kulit ngojek kan? Emang aing lihat tuh orang bisa dulu. Enggak usah marah-marah dong. Jangan lama-lama dong. Aing Basona, naon mah bumbuna? Bumbuna naon we? Tunggu ulang ngadat. Aku itu terlalu emosi sekali kalau meladeni pelanggan seperti Anda. Anda semalam rupanya kurang kejudan. Kecil sekali marah gitu. Anda ini. Naon ibu bumbuna? Kecap lah. Terus kecap. Kecil. Iya, betul. Pada raso, baso. Jangan banyak-banyak dong ah. Iya. Sudah. Mau pakai iya? Mau. Pakai lah. Mau. Pakai. Mau. Itu terlalu Anda itu yang banyak mereka, aku gak suka. ada itu. Aku gak tadi kenal. Mau Main duit lo lah. asli, nah. Astagfirullahaladzim. Mana duit lo lah? Kecap gak lagi. Dianjuknya. Banyak di sebuah gede kok aja. Duit mana? Ada di kedua Pak Sona. Banyak duit mana? Duit mana?